fastaftihim ari rabbikal banatu walahumul banun am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun ala innahum min ifkihim layaqulun waladallahu wa innahum lakadzibun astafal banati alal banin malakum kaifa tahkumun afala tadhakkarun am lakum sultanum mubin fa'tu bikitabikum in kuntum shadiqin waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaqad alimatil jinnatu innahum la muhdarun subhanallahi amma yasifun illa ibadallahil mukhlasin fa innakum wa ma ta'budun ma antum alai bifatinin illa man huwa salil jahim. Ayat-ayat anu bieu diaoskeun teh patali rejeung kayakinan jalma nu kafir Mekkah waktu harita yen malaikat teh putri anak perempuan Allah nepi kepala bahdinya eta keyakinan maranehanana. Jadi istuning kumaha ngahinakeunana urang kafir Mekah waktu harita nepi ka wani-wani nyebutkeun kitu pastaftihim geura tanyakeun ka maranehanana ali rabbika naha pikeun pangeran anjeun albanatu boga putra boga putri gitu boga budak awewe walahum jeung pikeun maranehanana albanun anak-anak lalaki di kalangan masyarakat Arab jahiliyah waktu harita lamun boga budak lalaki gumbira pisan tapi lamun boga budak awewe sakumaha diterangkeun dina surat An-Nahl surat ke-16 ayat 58 wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim jeung lamun eta aya jelema ti kalangan maranehanana teh dibere beja yen kelahiran budak awewe beungeutna teh mani hideung cemberut kitu tah dina basa urang masuk naon ngaranna basa Indonesia nama merah padam tah kumaha tah lamun aya kakeuheul
Ibu-ibu mun aya kakeheul kumaha tah kira-kira? Bapak aya kakeheul kumaha? Wah, cemberut ambak-ambakan keluar kecap anu teu merenah malahan mah. Gitu. Wa huwa kadzim, jeung manehna teh ambekna luar biasa lamun boga budak awewe. Nah kabina-bina teuing maranehna teh. Angko butuh ku awewe teh, aya awewe ngambek. Kumaha ieu teh? Kitu. Kurang ajar pisan, Pan. Lain ngahormat dasarua budak manehna eta oge kudu gumbira boh lalaki boh awewe oge pan teu aya awewe mah meureunnan kumaha atuh teta urang kafir jahiliyah teh kitu baheula teh ya ambek amelekan gitu. Malah dina ayat nu sanes ge diterangkeun ya surat An-Najm surat 53 ayat 21 jeung 22 alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Nah pikeun aranjeun mah lalaki tapi keur Allah mah awewe dan nuduhna tadi kitu malaikat teh putri Allah cenah anak-anak perempuan Tuhan tilka idzan qismatun diza nu kitu teh tangtu hiji pembagian anu teu adil. Teu adil pisan. Rika Allah nyebutkeun boga anak awewe ari maranehanana benci lamun boga budak awewe kitu tah bahasa-bahasa maranehanana ku ngahinakeunana ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos diangkat ku Allah janten Rasul. Tegesna penghinaan ka Allah teh nepi ka palebah dinya maranehanana. Am khalaqnal malaikata inatha wa hum syahidun atawa nah kami geus ngajadikeun malaikat teh awewe terus maranehanana teh nyaksikeun. Nah nyaksikeun kitu maranehanana urang jahiliyah nu jiga kitu teh. Kabina-bina teuing bahasana kumbung narimana kana kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nuduh ka Allah kutuduhan-tuduhan anu kacida pisan bohongna kitu. Nepi ka sapertos dina ayat ieu namarena nyaksikeun kaula teh nyiptakeun malaikat teh awewe kitu. Malah dina ayat nu sanes mah surat Az-Zukhruf surat ke-43 ayat 18
wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahmani inatha asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Jeung maranehanana ngajadikeun malaikat anu sabenerna mah malaikat teh ibadur rahman tapi dituduh malah inasa awewe cenah teh gitu. Asyahidu khalqahum na marena nyaksikeun kana nyiptakeun eta para malaikat bakal dicatet persaksian maranehana teh wa yusalun jeung bakal diminta tanggung jawab lantaran geus nuduh ku kecap-kecap anu kacida pisan jauhna anu tangtu ieu teh mangrupakeun kabohongan anu gede pisan sakumaha disebutkeun ala innahum min ifkihim layaqulun. Begitu-gitu yastuna maranehanana teh tina kabohongan anu luar biasa. Jadi ifkun teh kabohongan anu kacida pisan. Layaquluna maranehanana teh ngararomong kitu. Jadi ai kecap bohong teh aya nu disebut kadzibun, kadzabun, tukang bohong, yakdzibu, ya. Tapi lamun leuwih bohong atau bohong pisan ifkun namina teh gitu. Gitu. Jadi ada kadzibun aya ifkun. Ya, kitu tah. Aya bohong, aya kacida pisan bohongna. Ala innahum min ifkihim layaqulun. Teu pisan-pisan saestuna maranehanana teh nyarita kalayan bohong kacida gitu tah. Astafal banati alal banin, nah anjeunna teh milih geus milih gitu. Al banat kaum perempuan alal banin tinimbang lalaki, anak awewe jeung anak lalaki gitu tah. Keyakinan orang Quraisy waktos harita teh istuning jauh pisan tina naon anu diajarkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam sareng maksudna eta teh aya penghinaan gitu tah. Sanes wae ka Rasul ngahina teh. Tapi di dieu tangtos nu pangutamana mah ka Allah Subhanahu wa taala. Dina surat Al-Isra surat ke-17 ayat 40 oge diterangkeun keur leuwih supaya kalakuan kabohongan maranehanana nu luar biasa teh. Afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha minal malaikati inatha innakum latakuluna qawlan azima. Dina ieu ayat disebutkeun qaulan azima. Na ayat nu sanes surat An-Nahl tadi kadzib anu hartosna nah pantes Allah milih anak lalaki keur aranjeun sedengkeun anjeunna Allah milih anak awewe nyaeta malaikat teh kitu tah. Jadi orang kafir Quraisy waktu harita yen malaikat teh eta mangrupakeun putri Allah kitu tah. Saestuna aranjeun teh ucapan-ucapan bener-bener nu kitu teh qaulan azima mangrupakeun
kecap anu gede pisan dosana lantaran parantos ngabulak balik niangan pujian ka manehna, kauntungan ka manehna, malah ngahinakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kitu tah kaayaan urang kafir Quraisy anu diterangkeun dina Al-Qur'an kumaha nuduhna ka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waladallahu wa innahum lakadzibun. Majar teh Allah teh putrana jeung saestuna maranehanana teh nya tukang ngabohong. Allah ngalahirkeun gaduh putra kitu teh. Nepi ka kiwari ge kayakinan kitu pan aya. Ya. Aya modelna teh gitu. Astofal banati alal banin. Nah anjeunna milih putri-putri tinimbang putra-putra pikeun ngajelaskeun deui kumaha maranehanana kayakinanana model kitu. Malakum kaifa tahkumun, kunaon maraneh teh kumaha aranjeun teh netepkeun hukum, kaifa kumaha netepkeun hukum teh kunaon model kitu. Kitu tah Allah Subhanahu wa taala ngawahyukeun ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaayaan maranehanana urang kafir Quraisy pikeun ngahinakeun ka Allah hayang ngamulyakeun ka maranehanana. Kalakuan urang kafir Quraisy ari boga anak lalaki mah gumbira na luar biasa, laun boga anak awewe malahan waduh hanjakal boga budak cenah kitu. Nah geuning kitu ari urang kafir Quraisy teh puntennya pamajikanana puluhan pan awewe eta teh lain gumbira boga budak awewe teh euleuh kitu tah piminantueun ye kalah ka ngambek keheul ari pamajikan puluhan kitu tah. Tak dina Al-Quran kudu aya batasna tong puluhan kitu kitu ge eta lamun geus makom bisa leuwih teh ti hiji, tapi awasnya bisa dipaehan. Kamari pan anu dipaehan suaminya oleh istri mudanya, tak awas punya istri muda dipaehan malah jeung anakna innalillahi wa inna ilaihi raji'un pika palebadinya kitu tah. Kalau kowe ditiung ngarah teu kadeuleu beungeutna kitu. Punten nya ka budak muda jangan coba-coba punya istri muda. Iya teu kudu nambah hiji ge awet dipiara kitu tah. Ari pamajikan loba boga da budak boga budak awewe ngambek awewe gitu tah. Astagfirullahaladzim. Tak itu kelakuan orang kafir Quraisy baheula
Dina Islam malahan kudu digumbirakeun, malah ngadoakeun ka bebi anu lahir teh. Malahan kudu akikah. Memang akikah keur lalaki 2 ari aya mah gitu. Mun putri cukup hiji gitu. Tekan lamun rek nikah tos narika sadaya di dieu. Atos nya. Jadi samemeh nikah teh kudu mikir lamun boga budak ieu geus siap teu keur akikahna. Boro-boro keur akikah keur kawinna ge menang nginjem duitna teh. Gitu tah. Direntenir deui gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi di dia mah geus narika sih. Ya. Tapi nu acan awas hati-hati. Nu atos kedah hati-hati oge. Gitu. Nah, wihan deui kana ayatnya. Waladallah wa innahum lakadzibun astafal banati 'alal banit malakum kaifa tahkumun afala tadzakkarun. Nah teu areling arenjeun teh kitu. Kabina-bina teuing ngahinakeun ka Allah teh. Ya. Kunyieun tuduhan-tuduhan anu teu merenah. Geus puguh ari urusan ibadah mah. Pan ngaku Allah teh kitu tapi dihina. Kalangan orang kafir Quraisy teh aya model kieu gitu. Ngaku ayana Allah tapi ngahina. Sebut ngaku ayana Allah pan loba patung-patung. Tapi cenah ieu mah keur ieu we keur perantara cenah patung mah itu ai nyembah maka Allah. Kitu tah. Di antarana model kitu. Jadi kalakuan maranehanana teh istuning sakuma dicarioskeun dina ayat anu bieu diperingatkeun pisan afala tadzakkarun maraneh teu areling kitu kalakuan jiga kitu. Am lakum sultanum mubin atawa naha aya katerangan anu tetela pikeun maranehanana teh nu jelas mah ucapanana teh jijieunnan luar biasa malah kadituna mangrupakeun penghinaan ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Malah dina surat Ar-Rum ayat 35 surat ke-30 dijelaskeun didinya am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun atawa naha pernah kami nurunkeun ka maranehanana keterangan anu ngajelaskeun tegesna anu ngabenerkeun naon anu sok kumaranehanana nyieun persekutuan ka Allah pagawean syirik maranehanana teh pernah kitu mere penjelasan kitu anu nuduhkeun yen istuning ucapan-ucapan ulang kafir Quraisy waktu harita seolah-olah ngamulyakeun dirina tapi ngahinakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Panhina di karangan masyarakat Quraisy waktu harita teh lamun boga anak
awewe gitu. Aneh oge. Tah kitu tah keyakinan agama teh dina nalika jauh tina tuntunan anu leres. Masing kumaha bae oge kapan urang kafir Quraisy teh ti dituna oge. Seperti urang oge turunan Nabi Adam terus ka dieu turunan ya ente turunan Nabi iya Nabi Adam gitu ya. Tapi lamun jauh tina tuntunan Allah katut Rasulna tangtu teu bisa dijamin manehna aya dina miara keimanan. Seueur di kalangan urang oge mungkin simkuring oge lah naudzubillah aya barudak anu memang hararese lamun diajak kanu leres teh diajak kana ibadah teh tong jauh-jauh bapakna mah tara ngaroko anakna mah ngaroko deui pan kitu tah. Punten ka ibu-ibu nu carogena ngaroko deamutan ibu tinimbang pake meuli rokok mah yeuh mending keur fuqara wal masakin wal yatama gitu. Ibadah urang anu tangtu eta teh mangrupakeun pibekeleun urang isukan di akhirat ATM ku ibadah sosial teh. Tah di dieu pisan disebatkeun amlakum sultanun mubin gitu. Atawa naha aranjeun boga keterangan anu tetela kitu anu nyata nuduh ke Allah gitu. Yen malaikatnya putri Allah aya keterangan anak mana gitu tah ya. Fa'tu bi kitabikum in kuntum shodikin pek geura bawa kitab maraneh keterangan ye lamun aranjeun teh bener kitu tah kalakuan maranehanana urang kafir Quraisy waktu harita. Malah kadituna teh waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba walaqad alimatil jinnatu innahum lamuhdharun. Jeung maranehanana teh nganggap aya hubungan turunan antara anjeunna jeung jin. Padahal jin-jin teh nyarahoun yen maranehna teh bakal dijagragkeun kitu tah malah nuduh kecap-kecap anu kacida pisan teu benerna kitu tah. Urang kafir Quraisy nyebutkeun yen malaikat sebagai putri Allah jeung nyebutkeun oge Allah teh boga hubungan nasab kekerabatan jeung jin teh. Coba jin teh kerabat Allah kabina-bina teuing nepi ka palebah dinya. Malahan nyebutkeun yen Allah teh geuning gaduh istri. Naon? Jin-jin jin teh jin awewena aya hubungan lahiriah jeung malaikat. Ari malaikat mah
jenisna perempuan oge gitu pandang ieu kacida pisan kaliruna tangtu masing kumaha bae oge ya kadieuna nuduh Allah aya hubungan-hubungan jeung jin nah geuning nepi ka palebah dinya jeung disebutkeun oge dina surat Al-Anbiya mah wa qalu takhadar rahmanu waladang subhana bal ibadum mukramun jeung maranehana teh nyarita yen ngajadikeun Ar-Rahman anu Maha Pengasih anu ngajadikeun para malaikat maha suci Allah bal ibadum mukramun saleresna para malaikat teh hamba-hamba Allah anu dimuliakeun kitu hamba Allah nu dimuliakeun ngagaduhan tugas-tugas pikeun sakumaha diterangkeun yen para malaikat oge anu ngawaskeun urang sapopoe malah kaasup anu nyepeng mun kiwari mah CCTV diperhatoskeun nu nyatet mana kalakuan manusia anu sae mana nu goreng aya catetanana direkam kahirupan urang teh ulah salah matak bahasa-bahasa sok sanaos urang teh resep ngagunakeun bahasa anu tarik anu nyinyir misalna ya anu ngahinakeun lamun teh mah aya nu teu dipikaresep sakumaha diterangkeun dina waktu kapengker yen istuning saestuna mah kudu apik urang teh dina basa dina carita dina peta dina tingkah laku jeung sabangsana lantaran terus menerus direkam hirup teh aya catetanana anu bakal dibuka isukan ditembongkeun catatan kahirupan urang teh anjeun teh tah ieu catatanana geus kieu geus kieu geus kieu mun geus tobat dipupus tadinya dicoret ieu mah geus ditobatan ieu mah geus ditobatan sok ngarah dicoret punten urang bisa jadi aya kalakuan anu sanes kirang sae deui teu sae dina kahirupan teh komo keur jag-jag waringkas barudak ngora baheula duk ayeuna sarua teu barudak ngolaina leuwih-leuwih ayeuna mah kitu tuh barudak ngora ayeuna baheula urang keur ngora sim kuring ge ngora deui ayeuna mah kitu kahayang abdi tos 72 ieu teh tapi kahoyong mah 27 kitu tah baheula bisi keur 27 kitu aya kalakuan nu teu bener nu keur budak dipupus diusahakeun ye kitu tah para bapak Yuswa sabar tahun ya 82 mah 28 atuh gitu tah ya 82 28 tos aya nu 80 tah can tah dipupus ya maranehanana uihan di kana ayat ya 158 ngajaradikeun antara Allah jeung jin teh cenah keturunan
malah kulawarga astagfirullahaladzim malah dinikahi ya Allah Rabbi ya innahum saestuna maranehanana lamuhdorun bakal dijagrakeun subhanallahi amma yasipun maha suci Allah tina naon-naon anu kumaranehanana diucapkeun kitu illa ibadallahil mukhlasin kajaba hamba-hamba Allah al mukhlasina anu saestuna aranjeuna teh parantos istilah mukhlasin teh hartos asal mah diikhlaskeun nu dimaksad mah nyaeta di ibadahan kitu tah anu kumaranehanana teh tangtos al mukhlasin teh pakait reujeng hamba-hamba Allah anu aranjeuna teh salamet mukhlas ikhlas hamba Allah ya nu ibadah nu salamet tina naon kitu tina kakufuran tuh salamet tina kakufuran al mukhlasin kitu tah hamba-hamba Allah anu tangtos aranjeuna teh parantos nyucikeun tingawitan dirina nyucikeun kana kayakinanana kadituna oge maranehanana teh nyucikeun kana segala rupa tingkah laku anu teu leres dijauhan tuh hamba-hamba Allah anu disucikeun salajengna disebutkeun di dieu subhanallahi amma yasifun maha suci Allah tina naon-naon anu disipatan ku maranehanana nu disipatan ku urang-urang kafir Quraisy waktu sarita teu pisan-pisan jajauheun teuing kitu nah nuduh ka Allah teh macam-macam nuduh ka malaikat macam-macam kana jin macam-macam ka bina-bina teuing kalakuan urang kafir Quraisy waktu harita teh padahal tiditu napan asal nama kolot nama keturunan nanat libeh ditu jalmi-jalmi anu saroleh malah keturunan nabi kabeh dieunakeun ari teu aya hidayah mah geuning jauh tina naon anu diajarkeun ku karuhunna kalimah la ilaha illallah teh leungit kitu tah tai urang pentingna oge dina kahirupan urang supaya kumaha urang taat ka Allah Subhanahu wa taala dugi ka keturunan urang oge mudah-mudahan jadi jalma-jalma nu saroleh kitu tah berat memang mayunan kahirupan teh seueur pisan godaanana sanes perkara enteng
kacida pisan beratna tangtu ku urang ge karaos kiwari. Tapi maha suci Allah tina naon disipatan ku jalma-jalma nu tadi di luhur, khususnya orang-orang kafir Quraisy waktu harita. Tapi hamba-hamba Allah anu parantos ku Allah Subhanahu wa taala disucikeun, disalametkeun, diikhlaskeun jauh supaya jauh tina kakufuran. Tah aranjeuna anu nyekel kana aqidah, anu nyekel kana ajaran agama anu parantos dicontohkeun ku para rasul nu kapungkur, tah hamba-hamba Allah anu ieu anu geus ngaislahkeun dirina, ngaikhlaskeun dirina, aranjeuna teh taat ka Allah, taat ka Rasulna, teu ngalawan dipasihan ajaran Allah teh. Fa innakum wa ma ta'budun, nya saestuna maraneh yeuh musyrikin jeung anu ku aranjeun diaribadahan teh kumaha ieu teh kitu tah. Ieu seueur pisan dina surat As-Saffat ieu pikeun ngajelaskeun kumaha dakwah Islam teh lain perkara anu gampang geuning. Rasul wae kapungkur ditentang habis-habisan. Komo atuh lain Rasul mah. Kapungkur ge para sahabat loba nu ngalawan, para ulama kitu tibihari nepi ka kiwari pan dilawan ulama teh. Nu ngahina ulama mah diantep kitu, boh ku kecap, boh ku bahasakeun wae. Tapi nu nyaritakeun lain ulama mah diteangan kepaning, ditewak mun perlu, atau perlu pisan ditewak, dibui. Ayeuna keur rame komo usul urunan teh naon ngaranna solmed non ya lain solmed atuh sosial media ieu mah solmed sosmed ta solmed kateuing lah kumaha wae nyebutna mah. Kudu hati-hati pisannya. Datang deui geuning sifat nu baheula disebutkeun dina surat As-Saff teh As-Saffat kitu ya. Nepi ka iraha wae ge datang atuh gitu. Dipertanyakeun fa innakum wa ma ta'budun, nya saestuna maraneh musyrik yeuh jeung saniskara nu kumaraneh di ibadahan teu gitu ya. Wa ma antum bifatinin, ma antum alaihi bifatinin, maraneh moal bisa nyasarkeun saha-saha nu ibadah ka Allah gitu, nu
geus yakin Allah Subhanahu wa ta'ala anu kudu diibadahan moal bisa aranjeun teh nyasarkeun ka saha wae oge anu geus yakin yen Allah Subhanahu wa ta'ala anu kudu diibadahan teh illa man huwa salil jahim kajaba sing saha anu pasti rek asup kana neraka. Naudzubillahi min dzalik. Geuning kitu tah kaayaanana manusia teh di dunya istuning gangguanana hayang miara ibadah hayang miara akidah lain perkara gampang timimiti zaman Nabi nepi ka kiwari lain ngan sakadar godaan ku tahta harta jeung wanita tapi oge ngahaja supaya umat jauh tina tuntunan Allah jeung Rasulna teh ku bahasa-bahasa anu dilontarkeun ditenggorkeun ka urang tah iraha wae bakal aya tangtu eta teh pakait rejeung kumaha kuduna urang di situasi nu kumaha bae miara akidah miara ibadah kadituna mihara kahirupan urang sapopoe urusan usaha upamana seueur nu ari calan di dieu sok icalan bapak-bapak icalan naon wae atawa geus tara icalan nyalira makeun wae incu gitu tah nu paratos incu ya tapi tetela gangguan mah keur zaman Nabi wae anu aya nyandak wahyu ku Allah batur salemburna dihinakeun luar biasa sokomo kiwari malah kiwari lain ngan sakadar nu langsung we dina media-media sosial lamun ku urang dibaca istuning bisa kagoda segala rupa bae oge didinya aya kahadeta kabarudak ngora termasuk para bapak para aki pertisim kuring oge gitu ya kan ini ya di dieu ya parantos janten nenek teh can ini ngali kana wajahna mah parantos jaranten nenek ieu teh sanes nenek deui tapi naon kaluhur ti nenek teh geus jadi uyut aduh eta aya istilah uyut ya tapi nu penting mah urang aya dina ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala kitu tah sekedap deui bakal dongkap tahun anyar Hijriyah sabaraha taun ya Hijriyah mah abdi ge bulan Hijriyah mah beureun lamun tahun Masehi mah 72 Hijriyah mah ina teh geus 78 ya teh meureunan kitu tah sok pangitungkeun sabaraha tah ya aya 78 teu nu paling penting sanes urusan umur pondok umur panjang tapi urang aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa katukang mudah-mudahan dipupus ku ibadah urang dipupusan tah tong hilap ka bapak-bapak ibu-ibu lamun wengi teh ulangan sakadar
dug plus tapi gugah jam 4 paling lambat saya nama jam 3 supados tiasa urang teh tahajud ngeusian umur urang ku ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Bisalamet ieu nepi ka taun ieu 1440 isukan bakal nincak 1440 hiji sing dipasian magfirah ka tahun-tahun kapungkur sarta tahun kapayun urang tiasa miara akidah miara ibadah ngebersihkeun diri urang sadaya. Sakitu mudah-mudahan sababaraha ayat anu bieu jadi gambaran ka urang yen keur ngalaksanakeun dakwah teh lain perkara gampang. Tong boro ayeuna baheula di zaman anu gaduhna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantem ku batur salemburna. Mudah-mudahan urang tiasa disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala pikeun miara akidah sok sanajan gangguan kacidapiasan seurna. Shadaqallahul azim wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibungkus we.